Ujung Maruta. Ujung Maruta saha ngaranna lamun teu salah Prabu Gondok Ayam anu geus Gondamurka gitu tah nya tah teuing lamun Gondok Semanggen bawana meni nyambung masih teh nya tah kitu ieu aing geus acuk-acukan teh ngomong kieu teh kahalangan tah kitu bisa sampean nyokot utari syarat ngalangkahan babatan kaul kurang ngajar alah tinggal dicekek wae kasep nu kitu mah gampang lah mama keur ngora mah baheula wah nu kitu mah salosin kumaha mah nya cobaan masa nasto sepuh yai gaduh ilmu mah mangga we tah palabah dieu yai geus koot tepek we tuku kasep rek ngasoan heula we ka dieu mah nya si Rewenda dan Rewenda kukuk mudik jaran kuyang Arjuna telon capek buli-buli tapak buntul malayang Aji Kajayaan, Aji Kajayaan, Aji Wijayaan tasok pasangkeun kalinya urang ajar temen disangka Arjuna teu wani nandingan anjeun ieu kaula teh jagoning dewa tah kaula jago pakandangan deh anjeun jago dewa kaula jago pakandangan der di Arjuna kaula urang ajar bodar sapiat sok hayangnya tampanan kop lain ukur ka awewe perang geuning teu karasana ngece aja eta itu pernah ngadengkeun sagala kurang aja top kop top kurang aja punten ajeuna karasa ngumuluk isuk kanu kitu aduh ampun Raka Batara teu lamisri nalendra tresna yaji aya naon nyabetakan kunaon sare di tengah jalan yaji waya kieu mabok teh kumaha kakang lulus kang tuh nya ayen tos mah lulus naon itu pangna kitu Raka Batara tas okol pegalan pati jeung saha jaji sareng pamuda angger we geus kote gontok-gontokan teh sing atuh keur peupeujeuh dina TV usik bari diributan usik bari tawuran sakola jeung sakola pasantren jeung pasantren nanaonan teh diuluguan ku anjeun panayagan Mangkasim jeung panayagan Kudarenggong coba gawur berkat jeung gawur gantungan ampun nya kuat ka main bedog kitu boboko aya 17 aya jelema aya 27 nya puguh maseakeun untung we dalang geus bogo pokok tutup teh hiji sewa jeung sinden ae kurang hiji yayi wayah nagugah yayi aduh teu kiat kembang cangkok Wijaya Kusuma damang yayi kunaon sampean obolan pati pegalan jibakang sareng saha sareng pamuda jenengan Raden Jakalawa teh urang mana duka teu puguh padumukanana bawa udah ganti kota duka lamun kitu kade bising teroris jadi kade bising manggih anu nyarita ka mana mendi bari jeung kedok agama wayahna buru-buru laporan ka RT atawa ka pamong desa alus-alus tata keamanan bising kacimit kulit ka daging jadi leres kaula nunang ieu mah jelas ngancam karayi panjenengan ai kitu Dewi Utari teh sanes Kusidawala Raka Batara Utari lain Kusidawala sanes eta man ukur
nambut rupi wungkul si horeng sidawalamahan tetuah tedosa ay gitu urayi panjenengan tadi telasan pati sidawala tekad bu eta yai tepikeun ka kitu nih ay kitu na yai aduh nah ay sampean sok ka mana karep ieu ngancam rayi panjenengan kaulanun rayi panjenengan teh bade dipetik pati diala nyawa ai saurai teh mangga ai ngajamret bulu kelek mah tiasa bae nyawa mah masih betaheun keneh tong ngabodor lain waktuna yaji mah lain kuduna ngabodor lain bet mah anu seuri jeung teu uyah nongko yaji nya geus isuk ongko darek subuh ieu rek geusan sakedeung deui teh 5 menit deui henteu yangakeun sadaya-daya cobi kapangerkeun ku akan mangga kaulan lamun teu salah ieu teh Betara Kresna geuning apal sampean apal darupana ge hideung tapi cek beja nu hideung mah cenah haneut cenkeun kitu tah pulen ongkoh ka mana karep saha sampean kaula Raden Jakalawa oh iya Jakalawa anu ngudag-udag Arjuna si kasep teh leres maksudna kaula bisa masrahkeun Utari tapi kaula aya balitungan ku ayana sidawala geus dipaehan sab si dawala teh batur olahraga jeung kaula ayeuna sidawala eueuh sok olahraga sampean ih biasa fitness tah wayana kitu geus isuk aya teh wayahna ye urang dipungkas bae ku ayeuna sarana kumaha mungkasna moal bisa sampean ae heuh da kaula teh boga jimat nu kitu nya atuh kudu kumaha lamun geus kitu cing buktikeun Utari lamun teu bukti Utari sampean bakal kamenyan koneng kawirana bakal wirang di kolong catangnya gede nya panjang keun soal panjang mah mana ngan ieu soal Utari kurang ajar nu kieu mah kudu kieu ulah ieu tah kajen rupana kawas raginang mah oge meunang ngaremekeun ieu teh senjata tamparan sakra wijaksana kajenteng anjeun nibakeun sakra ka kaula sok hayang atuh baju jadi kieu deui yeuh eta leungeun euy nyunjuk deui kieu alah irung aing kewas tarompet aduh agan punten aya dawala panakawan kaula anu sajati lintang piajeun hampura adi kaula Arjuna dudungan aja aduh sami-sami ngapunten agan kami sirek ngaragrakeun si panon wayah kieu mah geus beueuh duit wayah kieu mah geus isuk geus hampura pertama ti kaula menta di hampura dawala kaduana dudungan anjeun anu geus nyiksa perwasa ka anjeun gede nama mitnah ka anjeun yen anjeun teh disangkana maling putri ternyata lain anjeun malah anjeun sorangan nu ngabela suhun tak bayana kitu nuhun bae dawala dunungan anjeun geus cager da puguh eusina maka pangaruhan ku guru narsiko bayana tapi tempo mah kaula mah sistem pamilit anjeun dipikaeun ku kaula aduh sebah kapiatur agan ditarima nuhun Kang Semar aya pun bapak teh nyeri panon teh moal ka dieu sawios ku abdi we heug ai kitu mah tuh bisa sampean mungkasna tiasa satekah polah we nya usabab kawat rebabna pegat tong kebon jiro we pamungkasna nya usul ti uing gitu pamiarsa sadaya geningan tepat waktosna tamuh tilu nya ujang teu karaos deui nya cung hapunten ti Mang Dawala saparakan satireng-rengan wayang golek Purnamagiri anu alamatna ti Desa Balida Kacamatan Dawuan Majalengka nya cu sakitu anu kapihatur kirang sareng langkung hapunten bobo sapanon sareng sapakan muga tiasa ngapunten
mugi-mugi urang tiasa ditepangkeun deui dina sanes waktu sareng gelombang anu sami nya cuk pamungkas catur pamungkasna carita kembang pinetik sedeng anyar mekar tutup lawang si gotaka sakali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.